Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun dijil babulah poho di jalana mun ngajawab eta kudu kompak sada yana ya keneh nu jempe irungna teh balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten anu kasuhun boh gilih tebih tina fotona. Berarti itu mah bisa dipakai atau pakai haslin, pakai naon itu ngaranna teh swallow di dieu teh. Dan sarana panitia cek nu hiji kudu ka ditu ka pom bensin, cek nu hiji kudu ka dieu, geus ka dieu teh kudu cicing didinya betot ka ditu, di ditu ka dieu deui. Mana nu nyanyi aya 2 album mah geuning. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mereka mana tuh mantin atau? Oh hujan. Jatuh bisa pada ngaralih ya tadi ya. Kapanggung dan naon. Mudah-mudahan kehujanan sing dipasuhan ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Balik ti dieu teh hutangna sing lunas. Bayar lain omong. Anu can gaduh jodoh, can tepang jeung jodohna, mudah-mudahan balik ti dieu. Itu mah sok riweuh wae. Ieu tong tarik teh jadi kapanggih jombloan ya. Mudah-mudahan balik ke dia sing enggal-enggal nikah. Ini mah tong diluani atuh. Udah ora. Pokoknya mah sadayana nu asalna nu parasea balik ke dia sing alakur. Kita mengira dulu ya atuh. Sampai atuh lah. Ayo kering di rumah sakit ya. Ayo mani rariwo urang dia mah eta mau balikna cenah mani goreng. Tapangkeun wasabi Yayan Ahmad Badli, Yayan Ahmad. Asli ti Cileunyi, di mana cenah? Cileunyi jenis kelamin ti paheula nepi ka ayeuna can ganti-ganti masih keneh lalaki gitu. Boga istri hiji, boga budak dua. Buka budak dua, nu hiji lalaki, nu hiji istri. Nah, amana atuh centin. Hiu. Terus tinggal ikut parunya aja itu. Allah. Menang-menang kadang gitu. Dan saya gitu itu lebih subuh mah gitu. Alhamdulillah urang sadayana dina wengi ieu biasa ngario. Jeung nu di kopeah jeung anu di tio nya ge bari jeung nyengsol sawareh. Tong dibenerkeun. Jadi kapangi. Urang sadayana biasa ngariong jeung nu di kopeah jeung nu di jeung nu pendek jeung nu pesek jeung nu mana tuh Maria atau Maria
Wah, ready-nya, sok. Ayo lagi di dia ngomong lagi. Sok. Sebelah mereka ada sebelah. Sok. Mau kurang sadina tiasa ngariung di Dararaga memperemut waktos anu agung sasih nu agung nyata sasi pendidik di judulnya tidak itu menang nyiun banyak lagi menang pakai duit itu gitu berjing setengah maksa buat inventar lagi petak lemar lamun teu dibaca tinggal dicontoh tabligh akbar majlis silaturahmi sajati dan warga masyarakat RW 08 Bapak RW na iya tuh mana sing panjang Yosua Pak RW mugi-mugi sing kami istrina bertanggung jawab ibu tanu wanita lagi dalam rangka memperingati nah jeung Isra Mi'raj apa takbim ya lamun roma lamun rekro berarti kan itu nage mi'raj berarti itu mah teu adil eceuk kuduna Isra Mi'raj lamun rek mi'raj dina berarti Isra Mi'raj bikin ngaji heula atuh baheula memeh kieu teh re jabaro re jeri re ps ruro riru kan gitu re jabar a be jabar ba re jabar ta re jabar sa abatasa be jabar ba be jabar ta sin jer si ya jabar ya ba pa si ya kakara abdi masa umur ngaji kakara paboling jeung tukang nukieu kakara dan baik pengalaman yang seumur hirup dimulai abdi diajar ceramah kakara abdi kudu ceramah digireun waluman gede kadang abdi tadi mikir di ditu teh kumaha carana ceramah ngarah teu heuras teuing teu bahaya lamun ceramah sisi waluman berarti ciri-ciri panitia teh geus siap-siap lamun mau balikna keras berarti rek dialungkeun ku sadaya kembali insyaallah panitia di dieu mah palalakeun ning ya rabbal alamin katingali di dieu mah tuduh resep sauyuna mun diteun abdi karek hujan model kitu meureun teh geus barali tuh ieu mah rame tuh alhamdulillah tiung lagi macam-macam tuh kurang teh geus orang sasasi anu mulia sasi kapangker nya eta nu disebat sasi ada sok we nu ngahuap heula ieu mah teu ngahuap nanya sasi Rajab nah bet diagungkeun bet dipieling sasi Rajab sabab didinya aya peristiwa anu teu kaharti ku akal saking hebat-hebatna nyaeta Isra Mi'raj gitu atuh Mi'raj Isra Mi'raj dari Isra teh perjalanan diperjalankeun dilumpangkeun oh juga siakang eta teh terlempang berisra teh siakang eta teh tajentin ayeuna Mi'raj tah naik ka dieu bari mawa kardus da mawa kotak eta isuri yo menungkar itu sok ribu suka teh dikeun abdi hungkul pabelit ngaji kana kotak teh di dieu ge sarua alhamdulillah Isra Mi'raj Isra teh nya apa bahasa Sunda nama Isra teh nya apa Mi'raj teh naik tapi teh Isra dicileuji ka dieu ya Mi'raj dihadap ka dieu ka panggung naik gitu jadi Raja Bante memperingati karena Isra Mi'raj ayeuna sasi naon ayeuna Saban bahasa Sunda nama sasi Wah tong diromnon we saya kembali pecat sok diberi kotak saya teman-teman diberi sasi Saban sasi Saban sasi Rawah anu mana sasi Saban oge teh loba dipopohokeun ka Kangjeng Nabi naon margina dina sasi Saban seueur pisan kajantenan anu mulia dina ayeuna nisfu Saban maleman ayeuna teh disetorkeun rekapitulasi catatan amal urang sarerea jadi disetorkeun katingali ge teh tanggal 14 Saban ceuentin nunutan di juru aya suratna helai aya
tulisan jadi aya tulisanana moal bisa ngabohong matak geuning ade nama satos magrib teh maos yasin tilu kali tapi kaberes masa yasin teh lain yasin lain kitu lain tapi kaberes atos maros yasin sadayana alhamdulillah paingan growing atuh cie abdi ge oloh ayeuna mah resep alhamdulillah diunggal pengajian kamari tapi ngeusi pengawasan daerah Jatinangor tah ibu-ibu eta mah band kepret eta mah lukieu kan ting tong eta mah ngeunaheun da boga hutang teh bener komo ditagih wae mah geuningan der teh salakina hees wae teh usaha eta pas bagian kitu teh ngeunaheun make tenaga mah tong soalnya abdi baheula urang pamain kitu ibu baheula mah urang kieu baheula mah band kepret teh geuningan apal abdi baheula inget keneh laguna ge diwarah teh baheula ku senior ieu apalkeun cenah laguna ngarah babari sukuna ngarah teu pahili cenah santri mawadotol dolewak ening cakuat amunten wilayah ngahuap duka waduk kesahan keneh pisan santri mawadot pada diapalkeun alhamdulillah alhamdulillah berarti anu di dieu mah sarehat sadayana buktina hujan gitu balik di dieu mah berarti sarehat sadayana baroga duit sadayana dan soalnya katingali untuk boga duit loba hutang tiung nyengsol tuluy tuluh anu balik diheula berarti loba hutang begitu we ente bukan mah kuda sarerea atuh boga hutang mah kalem we sarerea hiji Rajab tuluy Syakban sakadap deui sasih Ramadan saur para ulama kupingkeun saur para ulama sasih Rajab teh sasih melak sasih Rajab sasih melak sasih Syakban sasih nyebor melak we hayo sasih Rajab sasih melak sasih Syakban sasih nyebor sasih Ramadan sasih panen matak tong ngarep-ngarep hayang panen ku pahala panen ku barokah panen ku rahmat lamun teu pernah nyebor komo deui eueuh ceboreunana mun eueuh ceboreunana berarti naon pemelakan dana iraha melakna di bulan Rajab mangkaning sasih Ramadan mah cenah sasih Ramadan mah lawang neraka ditutupan digemok ditutup lawang neraka teh lawang surga nu dibukakeun setan iblis dibarangkol gitu berarti moal aya gangguan setan rek bisa nyalahkeun ka saha ayeuna mah urang bisa keneh nyalahkeun kunaon mama eta tadi ngabohong ka si bapak da eta mah gara-gara si setan ka si iblis mah kitu urang aya budak asupan ge kieuan kunaon eta cenah katoweang ku jurig nu disinah cai cenah kitu berarti ngajawab malah ngajawab itu jurig nu disirah cai teh coy aing mah wamuhehan engke mah bulan Ramadan moal bisa nyalahkeun sasaha dan sebabna iblis jeung jurig teh jeung setan teh diran teh berarti urang teh ngalawan saha diri sorangan ngalawan diri sorangan sadayana butuh proses ngan intina mah sakieu intina mah pada sasih Rajab, pada sasih Syakban, pada sasih Ramadan tetep anu dipunten mah hukum jalma anu takwa. Jadi jalma lamun hayang bunga tidunya nepi ka akhirat rek Rajab, rek Syakban, rek Ramadan keukeuh kudu takwa teh. Takwa menjalankan perintah lain ngaletak bari mawa. Takwa teh eta mah umumna lamun cek Imam Ghazali mah nyaeta tadhibul qalbi anid dunub meresihanana hate tina rupa-rupa dosa itu
jadi diempelan heula matak di istilah nu sejen lamun aya tablik model kieu sakedeung deui rek Ramadan da model ayeuna rek Ramadan da disebut Raja Pana geus kaliwat tadi disebut teh tarhib Ramadan tarhib teh tina marhaban eta jadi ngawilujengkeun sasih Ramadan selamat datang teh ngawilujengkeun teh tarhib teh jadi batur mah lamun ngawilujengkeun jika urang rek kadatangan bupati umpamana rek kadatangan mitoha kadatangan bupati sakumaha biasana runtah ieu ge pan disapukeun nya biasana mandi pabubeurang we buru-buru adus pan kitu sagala rupa diterapkeun timimiti minyak pan kitu nya lembab putih dipake pan krim siang krim malam ade pahili krim siang dipake malam krim malam dipake siang atuh kok igono eta terek nyambut kadatangan dunungan urang teh nepikeun ka sagala rapi ayeuna ge bade sumping sasih Ramadan jalma anu takwa mah jalma anu butuh bener-bener kana pitulung Allah butuh kana kabungah ti Gusti Allah persiapan teh nya bahkan anu ieu mah sok ngado nadran heula udah nganadran naon teh jarah kasaha sepuh namun sepuhna geus teu araya itu nadran heula minta hampura heula bahkan naon cenah osok adus heula gitu jadi teu aya di dituna mah ngan ieu mah judulna ge tarhib gitu teu wajib bari lebah adusna mah ngan ieu mah sejang ngahormat sejak bunga ku beda sumpingna sasih Ramadan ya alhamdulillah wengi ayeuna urang teh nyambut kana sasih Ramadan ku acara pangaosan pengajian jawab atuh jawab pokona betiukna dina panggung di ditu mah cenah jawab ge teh naon da ieu mah da di panggung kudu ngajawab ece pangaosan pengajian pangaosan pengajian kami kene akang eta sorbana meni herang sabaraha pangaosna betul akang eta kopiah meni hideung sabaraha pangajina jadi pangaji jeung pangaos teh sami kene hoyong ka surga hoyong kamana jalan ke Jogja ka ditu ka Paliwetna kamana jalan ke surga ka ditu ka pangaosan ka ditu alhamdulillah lomba silet alhamdulillah semua dah ilmu tapi kudu sadar bisa urang-urang Sunda kula anti abdi mah baheula titah nyinen ge titah nyawer ge daek baheula kan bungsa teh di gelung jeung kaliwat di apur jeung seksi deui di tempat kumaha ya Allah ya Rabb terek urun aing mah tadi mah yang harapna ieu mah ade tinggal ya kalur dari kopiah hari make sorbat oh mantap alhamdulillah kucing aduh alhamdulillah kucing nyamperkeun ya kucing saha ujang mana juga mau kucing ya iseri ulah peureum ke tahu sasaha uihan deui mikna ieu teh mikna naonna na ieu sorana oh gitu iya dong udah tong melotot sieun ari buang uihan deui jadi urang teh ngaliwatan ayeuna teh cicing di sasih nu tengah maka dempet tadi teh sasih rojak yo kacau saya mah kacau ih tadi teh sasih rajab ge sasih rajab sasih sabat ge sasih sabat sasih Ramadan gitu kan intina mah bade dina tilu sasih nu mana bae anu bieu intina mah urang kudu takwa dan takwa teh meresihan hate tina dosa
lamun saur Imam Ghazali mah deui dina salah sawiosna kitab meresihan hate tina sagala kagorengan. Ari kagorengan kabagi dua, hiji aya nu asli, dua aya anu cabang. Ari nu asli rupa-rupa nu diharamkeun, ari nu cabang eta mah henteu dugikeun ka haram mah ngan pedah segi adab doangan. Di antarana mana? Di antarana anu diulahkeun teh, anu kudu diberesihan ku hate teh nyaeta tulul amam. Rangtul tulul amam. Ulangi, tulul naon tul teh? Panjang, batak diurang aya jalan nu panjang ngaranna jalan tol. Kade tong make JR, kena til kade jalan teh motor. Ieu mah tul nya tol wae tul. Tulul amal tul teh panjang, naon nu panjang? Sepanjang sepondok. Panjang ari amal teh lamunan, jadi panjang lamunan, jadi loba kahayang gitu, loba target. Jadi bulan ayeuna mah pokona mah kudu kabeuli sopa pokona mah lebaran ayeuna mah gamis teh kudu anu nu dua teh ya geuning bukaanna teh mata tuntut bapak tuntut engke mah riweuh ieu riweuh cat kudu nyen pupat engke mah teu pabelit engke mah jeung taraweh ieu mending tuntut meuli bajuna nu bungsu heula atuh engke we nu pagedena mah keun bae nu engkekeun we mamah mah da nomor hiji mamah. Loba jalma nu kageringan mikiran lebaran padahal Ramadan ge acan datang saha nu kitu teh urang binong kitu. Beres oh ya jalma nu pikeun ka nyeri huntu segala rupa teu asup kunaon bingung kunaon bingungna da atuh grasok ayeuna boga budak grasok ayeuna keluar na sakola teh mending hese digawe teh batur mah geus baroga gaji marere kapolot da ieu mah hees we ieu mah nyoh HP we nyoh HP gitu aya da kitu aya mana jelema mana astagfirullahaladzim patulul amal teh gitu. Jadi dimimpikeun gitulah, jadi ditarget di dieu teh dina otak teh loba gitu kahayang teh. Jadi loba kahayang urusan dunya. Kumari Ustaz, apa hidup itu diawali dari mimpi? Hidup itu diawali dari hudang, ya lain dari mimpi. Kumari hidup dari mimpi itu dari hudang. Hidup itu diawali dari hudang, dari mimpi mah pan keur hees teh atau berarti can hidup berarti dari kitu. Lain hartina lain ulah boga kahayang maksudna ngan urang ulah kajajah ku kahayang ulah kajajah ku kahayang sabab sarere ge boga kahayang sana teu boga kahayang tak kitu. Tatulul amal teh loba kahayang lamun jalma boga kahayang haja alaihi arba'atu asya. Lamun jalma dijajah ku kahayang loba target loba lamunan eta jalma bakal dijajah ku opat perkara. Nu kahiji tarkut taat. Jadi henteu ibadah wal kaslu jeung kedul teu ibadah sareng lamun jalma loba kahayang jeung loba cita-cita urusan dunya ibadah teh bakal kedul. Hayya 'alal shalah pareke dieu adang teh salat teh ayeuna geus adang deui wae kalah kamutruk berarti eta jalma anu loba teuing kahayang loba teuing cita-cita urusan dunya. Itu dibawa pengajian oke diumumkeun ka ibu-ibu anu aya wakos aya di bumi mangga geura diantos ka madrasah kumargi Bapak Ustad parantos ngantosan cenah kitu dor teu maneh ka nyoleuweung bararosan da Ustad nage si kuput eta keneh kitu lebih ke apa berarti osok eta teh jalema lantaran kajajah ku cita-cita jeung kahayang urusan dunya. Mata kade ieu da sadarea ge normal atuh boga kahayang kade. Ulah katingali teuing boga masalah teh ulah.
Dah, urang oge kudu dicontohan ya, urang oge kudu nyontohan ka urang kali teh ulah katingali teh urang boga ka pusing teh boga ka hayang teh. Oh urang mah rata-rata kieu, urang pasea harupeun budak. Mama, cicing, mama teh keur lieur kunaon? Ayeuna ieu mama teh kudu majar ieu nu nagih, mama teh keur teu boga duit. Kitu nya. Ger kayak bapak rek mana? Ngajedog bapak teh rek neangan duit. Ayo we nepikeun ka burger pasea indung jeung bapak hareupeun budak, nepikeun ka Allah, mama cepet, bapak diem. Gara-gara naon? Duit. Batang teh budakna teh bakal pi duit. Ajeun budakna jadi ustadna nu be duit, mun budakna jadi dokterna beuki duit. Sok, atas budakna jadi RT na beuki sangu ya. Ai bahaya ke RT ke RD. Kartes. Jadi nu salah sata tadi indung bapak batak ari jelema nu hade mah nu boga ilmu rajin ka pengajian model ieu rek pasea oge moal hareupeun budak. Kartes. Osok pasea hareupeun budak. Tara ngaku. Jadi jalma anu kedul ibadah teh, jalma anu hese ibadah teh, tara salat, tara ngaji, hese beurot teh. Eta teh lantaran nomor kahiji nama otak jeung hatena pinuh ku kahayang naon? Kahayang dunya momohkeun kahayang akhirat. Jasad boleh di masjid, tapi pan hate mah di mall. Leresnya tak sagedeung deui gerasa sapoe mah pinuh masjid teh nepikeun ka di cirian sajadah we bungkul ngampar jelema mah teh ka mana nya jarak saminggu we da lowong atuh kalah kapinuh keneh di mall nya ieu mah di ditu Cileunyi ngan di Cileunyi menang nurutan urang dieu berat rek salat oge padahal ieu mah salat we sakali teh salat teh sawaktu pan jaga teh cenah di akhirat teh sileungeun teh bakal ngangkang dieu tak bakal ngangkang ngapung sorangan tuluy ujug-ujug nyokot bedog bledag teh kana sirahna beulah we sirahna teh ulah maut is dead the end modar hirup deui ujug make modal gitu sebenarnya udah dijiblam pun begitu ya tapi tadi sunah masuk gitu deh ayah wafat, ayah maut, ayah paeh gitu kalau jalan mana pika sebelum mah modar pakai tinggu kesal jangan cerita nanti tapi hari ninggang di iya mah entong nyebatkan teh pupus deh sok dibalik wihan deh. Jadi penyakit anu dihasilkeun tina alatan tulul amal loba teuing cita-cita loba teuing target kahayang dunya aya opat nu kahiji hese ibadah kahiji kedul ibadah kita ngaji hese ngaji kita salat hese kita puasa hese puasa tarawihna di dieu sabaraha rakaat 20 meureun da anu 3 meunah mah gitu ada diteun abdi mah 30 hiji pan witir nah ditambahan deui maka jongkok segala rupa ini bakal hese ibadah anu kadua tarku taubat hese tobat jalma nu loba teuing kahayang mah dina sirahna hese tobat wa taswib jeung ngangke-ngangke kana tobat hayu urang ngaji engke deui we ngaji mah ayeuna mah keur ngora lah ke geus rariweuh geus kolot geus bau taneuh karek daek ngaji ayeuna urang teh nu paling penting rek Rajab rek Ruwah rek Ramadan urang teh kudu takwangan hese takwana salagina dina hate aya loba penyakit di antarana penyakit nu tadi teh tulul amal naon tulul amal teh loba lamunan loba kahayang loba teuing mikiran anu acan 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan,
teh can kudu ngondang ustad atuh can kita ustad teh mawa santri na 40 can kudu dibakelan pamikiran nu acan padahal budak nage boro-boro reuneuh kawin teh acan gitu. Lamun jalma loba teuing mikiran anu acan, loba teuing cita-cita dina otakna, loba teuing cita-cita dina hatena, mobil khusus kahayang urusan dunya, maka bakal disiksa ku opat hiji hese ibadah bari jeung kedung batur mah salat oge ta ayeuna ieu dinten ayeuna pas nisfu Sa'ban batur mah aya salat sunat mutlak na wae teh 100 rakaat. Lain Allah, bener. Nyok yang nyebut edan, edan, namanya sholat edan. Bener bantu mah sholat lagi 100 rakaat kan urang mah boro-boro 100 rakaat urang mah dipilihan aya disebutkeun aya ente persis NU urang mah ari neangan tarawih nu 11 aya nu 11 aya gitu aja aya nu daek 20 dan dipilihan imamna salah ieu pembacaan aku mah ieu bismillahirrahmanirrahim wah lila ieu mah tetap pakai libur asa imamna sekarang itu ibu-ibu biasa tapi lamun kieu bismillahirrahmanirrahim kalau gitu payu biasa dia mah dangdan wae ieu mah pada tadi mana ibu-ibu makarari itu pegawaian teh muka eta teh dina kantong teh eta teh kade lain duit teh tabangsaning pusaka teh dibuka bener baca ulu halis aing murah cokot dipatot duduk ya dia teh dangdan tuh nepak wae tarang aya hese udah ngelawan ibu-ibu mah hese da ibu-ibu mah bukan lalakon atuh mata wayahna we mun abdi ngaji rada ngaco Pak Ustaz harusnya hampurannya dari dia na ibu-ibu hungkul atuh da tuh da ibu-ibu tuh cangkul cenah geus ngamunyar geus silas geus deui nongeng Emang da ibu-ibu mah tadi kieukeun mah da kumaha eta da bakal lalakon ibu-ibu mah sok ayeuna di urang negara Indonesia disebutna naon ibu pertiwi bapak pertiwi ya ari ieu naon ngaranna ibu jari lain bapak jari teu manggih aki jari aya oge ibu jari leres sok ayeuna ieu nu dina suku lamun ieu dina sampean naon namina indung suku lain bapak suku nya naik ka luhur hadapeun tuur naon namina ceu titis lain mumuncangan titis lain mangtis titik tuh beres gak naik ka luhur nu gupak giplak teh naon ngaranna pujur tuh ibu deui wae lain pajur tak boga lalakon ibu lagi itu perlu dibawa edan wae ieu Pak beresnya naik tuluy ka luhur tah nu dihareup ning aya nu dosol aya nu henteu naon ngaranna bujal lain pajal bener gak boga lalakon deui wae eta tuh mau senal wae aya tadi ulang kahiji lamun jalma loba teuing kahayang dina otakna loba teuing kahayang dina hatena mangka eta jalma teh bakal dibeungbeuratan ku opat rupa perkara nu kahiji hese ibadah nu kahiji kedul ibadah nu kadua hese tobat nu kadua hese nu diobrol-obrol teh hayo we kariweuh nu diobrol-obrol teh hayo we masalah digelodok batur nu diomongkeun masalah di kamar nu diomongkeun masalah nya di madrasah nu diomongkeun masalah gitu nya beres gak? Mana Pak? Cicing heula adan iya sok nemak sak kampung sarana bahkan kampung-kampung mah sok ieu geuning ojo mah meunah lohong ojo mah coba salaki abdi lamun ojo jadi abdi geura ojo salaki abdi mah geus eueuh warnaan ojo lamun teh mah abdi hayang tuker kamar ojo pan aya kitu nya
jadi diomong-omong masalah teh batur mah sombong teh ku mobil, batur mah sombong teh ku duit, ieu mah sombong teh ku masalah. Aya nu kitu aya. Seueur aya aya sateu nu teu ngaku. Eta teh alatana tadi alatan hararese kana tobat hararese kana matak hirupna teh ngan liur we jeung liur kitu. Padahal otak kabeh oge fungsina ngarasakeun lieur gara duh otak gaduh matak lamun boga otak sing kudu loba lillahi ta'ala yeuh lain loba lieur masuk ka mana wae si ocok kacau fungsi otak teh osok mikir osok liur kumaha fungsi otak teh osok ari mikir rasana lieur matak jalma nu tara lieur ciri-ciri teu boga mikir kumaha teu boga otak berarti lamun masih kene ngarasa lieur ciri-ciri sehat boga otak kitu gartes lain dia mau wawar hayo dijieun status masalah teh nya dina Facebook curhat masalah tah euceuk da modal kieu tah bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu bisa jangan eta kurang mah boro-boro lagu gitu India bisa urang तुझ मेरा तो दिखता है प्यारा kacau ulang lamun loba teuing kahayang lamun loba teuing cita-cita urusan dunya bakal diboberat ku opat perkara nu kahiji hese ibadah nu kadua hese nu katilu naik nu katilu da geus penting teh geus jam 11 jam 11 kurang meneh bae atuh jam-jam urang meneh ribut nu katilu jalma lamun loba teuing cita-cita loba teuing kahayang urusan dunya bakal teh hirsu ala dunya sarakah kana dunya sarakah you know sarakah batur dah berarti kudu mayun ka dieu hapunten nya bapaknya ieu pasarek nyine Poma nyai mun geus resmi jadi istri masing turun kasalaki sanajan mah salatina bau utai nu katilu bakal sarakah jadi hayang teh meakeun we hayang teh eta lamun jalma nu di otak teh urusan dunya we malulut kajian teh teuing Ramadan batur mah pabelit maca Quran batur mah aya nu sabulan sakali tamatan aya anu 3 kali tamatan urang mah sabaraha taun teu tamat-tamat Qur'ana ge teuing di mana atuh teuing luhureun lomari teuing di mana da inget sa teh kana Quran bubuhare boga icu karek barojol karek we dibuka Qur'ana teh bari jeung soek sabare tunda we luhureun bantal dihijikeun we jeung tiiran bawang beureum jeung cabe beureum ajarkeun teh cenah orok bisi diletak ku jin ya Allah ya Rabbi oh serius mana kitu urang teh kudu getol maca Qur'an masa sih Ramadan maka deh ulah sarakah teuing kana dunya bakana teh sarakah ieu lamun loba teuing cita-cita urusan dunya kumaha ciri nu sarakah teh padahal geus boga langsung teh di imah der aya tukang ngiridit buru-buru nganjuk bari jeung teu bebejak asalaki aya nu kitu aya padahal baju alus kene aya nu ngiriditkeun baju der buru-buru ngiridit tang sarakah teh bedah zaman ayeuna keur musim tiung kitu der teu kabeuli buru-buru ngiridit teu bebejak asalaki nah dosa teh naon sabab da engke mah usum mayar mah anger bakal dibayar ku duit ya lain dibayar ku salaki astagfirullah tadi aing mah teu hayang kawin ka urang dieu kita bahaya dan mangawe canak salaki abdi cara kita astagfirullahaladzim hari uang itu paingan bararkum orang gitu dan salaki nanti dipakai bayar hutang astagfirullahaladzim aja insaf aja kita beli pede bakal dibayar ku salaki
hayang ai mah kawin ka urang binong bisi dipake bayar hutang. Artinya mending tong ngarti aja. Salawatullah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan imatan didawa mimulkillahi sadayana sarang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa maulana Muhammadin ma bi ilmillahi sholatan bidawa iyo sadaya jamaah doana mugi ijabah cintiasa angkat jarak Mekah sareng Madinah Allahumma wa sallim sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma sholatana imatan bimulkillahi kula wargana solehkeun rizkina dibarokahkeun kekedamang sing disehatkeun lupa sea sing diaturkeun Allahumma sholli sayyidina Muhammadin adada ma sholatana imatan bimulkillahi cik tes pandi dia mah seur NU di dia mah cik tes jalal waton sok sadayana tuh 2 3 jalal waton jalal waton jalal waton jalal waton jalal waton jalal waton minal iman Ika yauma
Allah Salim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة Allahul Kabir Wasyadana Wajidina Kabir Likulil Kabir Kabadal Wanimal Kabir Alhamdulillah Allahul Kabir Nabi kosadana Nabi wasadana Nabi Likulil Kabir Rafana Nabi Wanibal Nabi Alhamdulillah Remeh hujan ngabadagan tos kumargi abdi teh salat sama ka dieu teh ieu teh salarasa mah abdi ngabelat ka dieu da isin ku Pak Ustaz Darus ayeuna teh undangan teh 3 sabenerna mah hiji kudu ka Subang 2 kudu ka Garut abdi milih ka dieu ini ke Subang dan da di ditu bono ajat bener mending milih ka dieu baik naon atuh oh Andi biosnya abdi bahasana ngaco bios bios bahasana kasar bios oh kita lamun nyariosna lemes mah geus we kondangna kunti oh wih Andi da abdi mah makhluk kasar jadi bahasana oke kas wih Andi lamun jalma loba teuing kahayang loba teuing cita-cita urusan dunya mangka bakal diberatkeun ku obat para nu kahiji kadul ibadah nu kadua hese tobat nu katilu sarakah meakeun batu ikut duit masarerea kudu jadi dulur kade ulah karena beda pilihan di urang jadi pabaut-baut ulah di batur mah aya anu nepikeun ka pamajikan disiksa beda capres ulah kitu kade da usum tiris mah anger we dibetot pamajikan teh ulah kitu ieu kabeh oge wajar we beda mah da urang oge lahir tinu beda kabeh oge kudu jadi dulur ayeuna mah eueuh 01 02 03 ayeuna mah kabeh 05 we Pancasila itu beda pilihan mah wajar ulah sate nepikeun ka kieu wah si eta mah lain umat Islam cenah da nyolokna ge si eta mah 06 ulah nepikeun ka kitu kan ya. Oh, terus terakhir, lamun siksaan anu bakal dibikeun ku Gusti Allah ka jalma anu otak jeung hatena teh urusan dunya we malulu bakal dibere qaswatul qalbi teuas hate teuas hate ngaran teuas atuh tanah ge ieu taneuh teuas rek dipelakana naon oge hese memeh di pelakan teh kudu dikumaha heula digemurkeun heula dipaculan heula dinaonan heula ieu mah lamun ngabatak aneuna teh hese kajeun teh teh aya pangajian di ditu pangajian di dieu moal asup-asup da teuas hate itu bahaya lamun geus teuas hate fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada lamun dina hatena aya panyakit hariwang teh ka ditu teh panyakit teh ngadon ditambahan mangkaning panyakit hate mah hese ubarna ubar ka dokter oge can karuhan leres gitu mata intina mah numutkeun Syekh Ibnu Taimiyah asakan dari arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi ghairuka la takum bihi li nafsika senangkanlah dirimu daripada berpikir jadi ulah loba teuing mikir urusan urang mah naon sababna pamakoma bihi ghairuka naon nu geus ditangtukeun ku Gusti Allah urusan urang rezeki urang jeung kahirupan urang
kurang moal bisa ikut campur ragus ayat di dituna ieu kurang ge sararea pada apa-apaan eta teh rukun iman anu nomor kagen naon cenah iman kana kodok sareng qadar Gusti Allah sakitu. Jadi ulah loba teuing mikir jalani we keun we nu lieur masir cirahat teh mah kudu enjoy hartos seuri atuh seuri heula atuh kita kupan katingali smile garasa smile kupan katingali geulis teh ayo medung. Jadi balik di video mah ayeuna balik pengajian diseret ayeuna ulah sombong teuing kumas masalah kumas gitu. Geus error. Ulah sombong teuing kumas masalah dasar reage boga masalah nu bener wae tiung teh loba masalah aduh diarep cenah inget nah gitu. Jadi ulah loba teuing mikiran urusan dunya dan ge aya waktuna gitu ya oge aya waktuna. Jangan menang orang mikir tapi hatena kudu tawakal. Ulah mikir ulah lieur otakna biwirna hatena jasadna kabeh jadikeun kabeh kudu sesuai tugasna tingalikeun ka dieu tugas otak mikir eta tugas otak mikir tugas biwir dijir lain ngomong dikir ngomong paingan ngomong wae paingan cek keterangan kena awewe numpak nu soleh 20.000 kata kumaha nu edan meureun we hade urang ulah loba teuing meunang mikir tapi dibagi-bagi lain hate ngilu mikir ulah tingalikeun ka dieu ladang ngaji nu ayeuna tugas otak mikir tugas biwir mikir ngomong-ngomong wae ari ceutik ulangi tugas otak mikir tugas biwir tugas hate ya gimana ya tugas hate mikir atau tugas hate mah ikhlas tugas hate ikhlas balikan deh sama jika bodoh tapi belekuk begitu balikan deh tugas otak mikir tugas biwir mikir tugas hate ikhlas tugas jasad naunis tugas jasad ikhtiar tugas jasad kita mendingan nanti kali ngomong jarang manggung hayo kakolan karekan kada ger monyet ka urang balikan deui sadarea ngaraya bawaan balik ya tong loba teuing mikirna kudu sesuai jeung aturanana tugas otak mikir tugas biwir ulung tenan kolan bukan ini kunungan nih santri sak pangetet ai pangetet balikan deui tugas otak tugas biwir ngomong wae ustadna kasep nyaho adalah laki awas putus you and me and balikan deui sadayana lu ngomong sadayana tugas otak tugas biwir tugas hate tugas jasad nah iraha eta teh terus unggal bulan ngomong ke sasih Ramadan gitu udah gitu mudah-mudahan lamun urang bisa itu sadayana urang teh kagolongkeun jadi jalma anu takwa hartos jam 11 hujanna teu raat-raat teh kitu asna kami kos nu kudunan wae ya serius hoyong pinter hoyong lunas hutang hoyong mau ngomong bayar aing mah moal balikan deui hoyong pinter hoyong lunas hutang hoyong jadi soleh hoyong bisa ngaji hoyong beunghar hoyong amalkeun jambena tuturkeun sadayana bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal atuhda wal kumaha di prank lain